Kecerkeun bahaya. Enggak boleh. Teh tidak sapalih ngaraksa diri teh tidak sapalihna ngaraksa kehormatan. Geus palebah anu doh-doy, anu doe, anu geboy, aduh, pika bitaeun kan eta termasuk teu ngaraksa diri teh diantarana make pake api salat tapi naon sedekah, puasa dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ftah lana wa lahum futuwal arifin wa hifdzul mursalin wa ilhaman malikatil muqarrabin bi rahmatika ya rabbal Walangan nikah Sopo Ibnu Abbas Tarjaman Qur'ani Sayyid Abdullah ini terjemah Quran, ini terjemahkan Quran Gusurang Sayyid Abdullah di mana dalik di nama alai kabeh Pakohuhum wa adabuhum Pakohuhum kudu merenyaho aranjeun kabeh ka kudu nganyokeun kabeh kana eta nu kabeh aya alamun tegasna kudu merenyaho aranjeun kabeh a'lamuhum ka ahli kabeh syara'i'al islami kana syariat Islam wa adabuhum jeung kudu nganyahokeun kana tata krama aranjeun kabeh hum ka ahli kabeh ai a'lamuhum tegese nganyahokeun merenyaho aranjeun ka ahli kabeh mahasinal akhlaki kana ngaraksa akhlak wakilan jikil anas hana asadanasi adaban yaumal kiamati min jahli ahluhu ana asadanasi sanyanyana pangbagat manusia naona adaban siksaanana yaumal kiamah eta manjalma jalma ngabrokeun si jalma ahlahu ka ahlina jalma Cik Ibnu Abbas kudu merenyaho atanapi kudu ngawarukan aranjeun kabeh ka ahli ahli kabeh kana syariat Islam ai syariat Islam teh nyata hukum Islam syariat agama syariat Islam teh hukum syara disebut agama ari agama teh hukum syara nu dilungsurkeun ku Allah ka nabi nanti nabi ka umatna itu dirinya teh termasuk anu tilu hukum
hukum syarate termasuk anu tilu hakikat syariat hakikat tarekat atanapi hukum fikih hukum tasawuf jeung hukum tauhid masalah fikih masalah tasawuf masalah tauhid disebut ibadah ubudiyah abudah gitu. Wadabuhum jeung urukan anya kemerkana tata krama ahli kabeh teh alamum tegas ngaburukan kare nyaho kali kabeh teh kana ngaraksa akhlak tidak sampai akhlak teh tasawuf tasawuf cek hiji kilma sanyana pangbageta manusia naon siksaanana nya kiamah teh jalma nu ngabodokeun ka ahlina artina teu daek kawurukan teu daek mere nyaho teu daek meureunanan ngageuing-geuing dina masalah agama eta termasuk ngabodokeun ahli kana sing leus manitah jeung ngajak daek teu daek jeung kumaha itu tergantung hidayah jeung taufik Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sayyidina Abdillah tiga seorang saudara Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu. Muga-muga ridho Allah ka Abdullah jeung ka bin Umar. Ai Nabi jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kalangan dia Nabi. Kulkum ra'in mas'ulun an ra'yati. Kulkum ra'in ai sakabeh aranjeun eta ra'in angonan. Eta ra'in anu ngangon gitu, angonan sareng. Kulkum ari eta ra'in anu ngangon gitu, simpaeun. Ai hapieun tegas anu ngaraksa mu'tamanun multajamun li solahi ma'utina ma'utumina nu ngaraksa nu dititipan tur anu netepkeun kana kamaslahatan perkara nu dititipan alahitihi kana ngaraksa perkara bahwa ari kulukum teh eta matlubun bi adli diperih kalawan adil pihina perkara wa qiyamun ngadegeun bima solihi kana kamaslahatan perkara wa mas'ulun jeung ditanya an ra'iyati tina angonanna ieu perkara iraha bilal tidak heran paina wa pamakalam nyumponan iya si kulukum makan perkara alaihi dina taroiyah minoriyati tidak roiyah hasal maka hasil lau kaya si nu ngangon li hadir kana bagianana al-awfari anu sampurna wa ila lamun ta'opa tenyumponan tola bau maka beri ka eta si jalma kula hadin saban-saban saiji minhum tina kabeh bihaqi kana hakna eta nya bila akhir tidak heran Cai Ibnu Umar tikanya Nabi sanyanyana kanya ngadawu ari aranjeun teh jadi tukang angon gitu tah. Jadi pimpinan tukang angon.
hirup di lingkungan tetap jadi tukang angon sebenarnya. Tegasna nu ngaraksa kana titipan, nu netepkeun kana kamaslahatan titipan. Tidak ngaraksa titipan. Tah arieu teh aranjeun teh atrapi urang lah kitu nya, nu diperdih tina adil. Ari anu dititipan teh diperi keadilan. Adil teh pan wadu sain bimahlihi aya ngadil teh. Nuna atanendeun hiji perkara di tempatna itu adil. Mun di rumah tangga tadi di hiji lingkungan imah mah adil teh dan bantal di kamar kasur di kamar nuna cewek di dapur. Lalu mati balik nuna sayang di kamar. Nuna bantal di dapur itu kehuruan. Teka dulu pura bantalna kacentang seuneu. Dari nuna sayang di kamar teka maliwat kegasih kandu harari dengan segala. Ya adil berarti. Mun di lingkungan kita teh mah. Atuh urang teh adil teh berarti. Di antarana teu kena kana aturan nu kudu dituna dina tempat teu dituna. Karena itu adu saya kembali itu cek adat. Adil teh di antarana ngagunakeun perkara anu ngepas jeung aturan dikudukeun gitu. Kudu salat waktuna salat waktuna. Kudu ngaji waktuna ngaji waktuna. Dan salat dina waktu teu adil. Pantes salat jadi. Da bakat geus teu kuat hayang salat jam 11 ke salat we lohor. Oh, dosa. Kalau geus teu kuat hayang salat kan se teu kuat hayang salat lohor, jam 11 lohor. Dosa. Tetapnya salat dulu waktuna. Kecuali duha. Waktuna teh. Metanya ngadegeun kana kamaslahatan perkara. Tah bakal ditanya tina angonan. Iraha di akhirat, bakal di akhirat tungkul, di akhirat wae. Ti ayeuna geus ditanya. Mun anjeun teu bener ngalaksanakeun angonan tapi teu bener kana ngalaksanakeun titipan ti Allah. Nu kurang dititipkeun seperti ibadah ka Allah. Dina salat eta naon perkaranya wajibun ka urang. Geus langsung ayeuna oge. Diberi apa-apa atau diberi peringatan ke Allah itu kamu kena harap usaha harap dinyageng saat peringatan-peringatannya gitu ya tadi gitu mata hati-hati mun bisa murang di mana bisa langsung laksanakeun icip-icip ditumanan ayeuna meh biasa sabab bisa ikhlas teh urang mah ku biasa mimitina teu ikhlas maksakeun heula pan cari bisa ikhlas ngaji ge maksakeun lah geus biasa mah jadi rasa geus teu asa kapaksa ikhlas we ngaji ilmu ulah ujug-ujug yang bisa wae paksakeun heula daekna gitu. Saya ilmu depan aya opat, aya ilmu ibaroh, aya ilmu isyarah, aya ilmu latoib, aya ilmu haqiq. Ilmu ibaroh mah ilmu kalam. Ukur nepi kana otak ilmu ibaroh. Ilmu kalam teh ilmu bicara ukur nepi kana otak, geus ukur otak kumpul. Ilmu ibaroh kieu nyaho cek otak kau bener. Hiji dua. Di mana ngaji bisa ngadua, 2 jeung 2 opat di mana bisa ngadua pasti menang berkat. Eta mah cek otaknya. 4 jeung 4 16 di mana menang berkat pasti awet beas. Kan gitu kan. 16 berhak. 22 di mana awet beas pasti bagi mitoha. Sama bisa hidup kemudian beas. Ilmu ibaroh teh ilmu kalam nu nepi kana otak kumpul cukup otak dan pikiran sebutan teh ilmu katon cek ilmu jamannya ilmu katon teh ilmu
nu teu kudu loba pemikiran saja cukup na otak geus apa. Ilmu dagang lolobana itu ilmu katon. Ilmu otaknya. Anu kadua ilmu isyarah. Ilmu isyarah mah anu jiga teh kana pahmin anilah, paham ka Allah. Eta mah berarti ilmu isyarah mah pahmi anilah geus beh ditu kana kolbu asup teh. Nah teh paham ka Allah nekadkeun nyaho ka Allah. Eta apa? Eta ngaranna ilmu isyarah anu mahamkeun ka Allah. Ilmu tauhid nya tetapi ilmu agama tah nu perlu pemahaman hate teh otak teh otak kana hate tembus. Nah hate yang karuh. Nu katiluna nya ilmu latoib. Ilmu latoib mah ilmu anu datang kana ruh. Disebut ilmu inkisab. Nembuskeun kana perkara Allah bari langsung tembus ka alam misal. Itu inkisab. Nu katiluna ilmu latoib, ilmu anu datang kana ruh. Tadi itu teh kana ilmu inkisab. Kaopat ilmu tajalli. Ilmu hakoik, ilmu tajalli. Ilmu kerjamu kalau jamu kalau ilmu hikmah. Ilmu tajalli pikeun para ibadah usul, ilmu jamu tajali kalau. Itu ilmu hakoik opatnya. Ilmu ibarah, kedua ilmu isyarah, ketiga ilmu latoib, opat ilmu hakoik. Ya selana ibadah penting wasana teh singkat tamat soalnya karena kudu di target itu karena pasal kedua itu dilatih aja. Kakara genep halaman bukan setengah 17 halaman. Mau tamat belum puasa. Keberkan begini. Ulang pembahasan kok yang mau ketentuan. Tambahan waktu menjadi dunia. Dari pasal sudah ngobrol. Kadang-kadang tuh yang ada sahaya mulanya. Pak imamu hari imam ala domunu abu. Aw naik buat tawa keganti imam. Etaroin rangon. Bahwa hari imam etawaliun alai waliun wali alaihim kalau kabeh sebagai wali bapana wa wari imam wa ari imam eta mas'ulun an royati ditanya tina ngonan teh si imam haro iya naha ngaraksa si imam hakum kan hak angonanan Allah tante itu ari imam sarua imam mungkinnya ganti imam lah eta teh roin anu ngangon sarua maka imam teh jadi wali bapana angonan kan berarti imam teh baru buka makmumnya namun teh angonan bener tak ngurus makmumna ditanya teh cenah makmumna teh nah anjeun ngaraksa teh nah nyumpurahan teh karena hak-hakna eta makmum ayeuna lake teruskeun warajulu warijalu ro'in dehnya pialihi ayeuna laki ro'in nu ngangon deui piali alina ta aja jatuh tegese bojona isi rojul wa goriha jeung lian bojo wa wais rojul mas'ulun aratihi ditanya dinya dina angonanana nyata tina bojona di angon teu berarti arojul dia mah tarijal betul masuk salakinya jawab sebab kaditunai jawjat lalaki bakal ditanya tina angonana sarua hal wapahum na nyumponan ya si rojul teh kanu kabeh ka jawjat kabeh eta ka ahlina hakum kana hak-hakna eta nu kabeh
min kiswatin tina pangangona wana pokonyeng napakano geriman jeung salian kiswa jeung napako kaos asaroti saperti bagus rejengan ngarijenganana awal tentu tuh lalaki ditanya tina ngonan tegas ati ahlina pamajikan jeung anak jeung sanak barayana nu taluk jeung manehna di rumah tangga gitu lah pokoknya ditanya tina ngonan nah nyumpunan teh kan hakna hak lagi ka pamajikan teh naon kawajib lagi ka pamajikan hak pamajikan pakaian maraban imahan ngarejengan mentingan berikut numpakan rene tong kitu mah tulah tong sebutkeun deui geus pokman teh dari tujuan rumah tangga mah ibadah ngan bisa ibadah rangken naon rangkenna eta pada aya sawat nafsu jeung itu ini akhirnya didorong ke kecintaan gitu sehingga tina cinta timbul mahabbah atau mahabbah cintanya tak kena Al-Quran banyak asalun dua rupi no alminatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja taskunu ilaiha wa jala bainakum mawaddatun wa rahmatan inna fi dzalika la ayatin tafakkaru aya mawaddah warahmah wala cinta warahmah saya itu kali berkanya mawaddah saya juga cinta tak aya peribahasa dina ieu mah sok geuning diraehnya bari saat sing siri simuh ku kadeudeung si seblok ku kanyaah siri asah silih asuh silih asih ulah silih gesek silih gosok silih gasruk urus silih asa silih asih silih asuh silih asa silih asuh silih asih ulah silih gosok silih gesek silih gasruk tungtungan kena ti gosrok berabak kali tentunya dikecerkeun bahaya nggak boleh ngaraksa diri teh tidak sapalih ngaraksa diri teh tidak sapalihna ngaraksa kehormatan di sini cowal-cowal itu ente disawal-sawal kenangan pedas cenah eta sok kelempangan saking jangkung gelung jucung sungut mancung lempang curang cileung eta geus palebah make samping jangkung sarun tuurpan aduh kaciri tuurna mani ngagarenang gawas ieu teh gareng geus bulu geus palebah anu doh-doy anu doe anu geboy aduh boy pika bitaeun kan eta termasuk dengan raksa diri tadi antarana make pakaian duh kuat geus nya pakaian teh keterlaluan kuat ka istilahna teh mah cek bahasa ieu mah kuat ka mareureut make rok kuat ka meureut dibeungkeut ka handapna meureut ceut dah yang ketinggali kodeng tiungna dibeungkeut anarokna dibeungkeut salana merecet hayang ketingali nyingcet aduh eta termasuk teu ngaraksakeun diri saparing ngaraksa diri teh pakaian sing hebat matak aya mah nu gumrang-gumrang pakaian teh we kerudung nu gumrang baju gumrang mah teh katingali pelekak-pelekukna badan itu ieu mah aja kapasan make bulu make beuna kana make legging teu make dina naon atuh mun nyitak aing nu waas kumununa pun teh geus teh dah atuh jelema teh kabeh ngarogrog hayang pada kuat hayang gedug ayo gentok di
gepit-gepit di pasar teh api-api di mana mah bukan hantu eta gepit nu eta tah nomor cet teh ada katingali cabet geus teu banyak teh walau di muari laden roin anu ngangon pimalisa dihi di harta gustina si laden bihib dihi ngaraksa si laden wa kia mengadekeun bima solehi kamaslahatan mali saini wawali laden masuk taros arwati tina angonanana si laden halwa pananyumpuna si laden bima kana perkara tetep paneta perkara adalah tentu ari laden eta teh nu ngangon sarua dina harta gustina harta dununganana ngaraksa kana ngaraksa harta dununganana ngadengkeun kana kamaslahatan kaberesan dina harta dununganana tah ari eta laden teh ditanya tina ngangon tina pangaraksana harta dununganana gitu bisa nyumpunan kana aturan nu dikudukeun kudu tentu eta teh kudu amanah sarua wari jawai jalun etroin pimali abi ai jalma teh taruin jadi tukang di sarua harta bapana tes rijal rijal lano rijal laki bibli ngaraksa harta bapana tadbiri maslahati ina ngurus kamaslahatan hartana wari rijal eta mos ditanya fi hadil umumil munfaridi dina jangan kalam salah mana oh kelewat maksudnya tanya arwatihi dina angonan si rijal hal apa nyumpunan bidaika kareta ngurus harta nu bapana tentu tadi jalim anak maksudnya pak tayata anak sebetulnya dijalin anak teh nyumpunan jadi tukang ngawon deui sabab dari waktu titipan harta bapana bisa teh ngalaksanakeunana kana kolot ulah mati nu kolot ieu anggar kudu amanah sarua ai amanah teh kepercaya bae dipercaya titipan teh Allah ngalangkungan naon wae urang seungeunang dititipan bae dipercaya teh titipan jangan disalahgunakan hartina lamun salahguna termasuk korupsi ai korupsi teh lain berarti kudu harta bae waktu ge teu kena kana aturan korupsi maning jama korupsi sareng jama maling nyawa maling hak batul rusit bangsat urang pasti jadi tukang paling ge aduh mending ngana wae sapang heda wae na jelema besok ngaji teh nyaho sering maling kana maling kana waktu nu kuantep pikir wae tukang paling ge kabeh sampai loba teu amanah teh di mana teu amanah berarti nya maling kana hak kudu dipercaya da wuri panyapang amanah mah da iwalti isina bakadus aju pang amanah teh moal deui urang mah teu nya sabab amanah harana tambah siogi teh pengawanan juga harana teh pada mana dukan deui kitu namanya pa terus ayeuna mana deui teh pa kudu kumroin sanangos geura sanangos pa kumroin ari sakabeh anu ngangon wa kudu kumas'ulun jeung sakabeh anu ditanya arati tina kangonana sakabeh ngangon sakabeh ari kabeh tara ngangon pakulukum salah pakulukum ai sakabeh kabeh tara ngangon wa kulukum ari sakabeh kabeh tah mos ditanya teh angonana kitu tah keun salah mah teh teu bener nya salah teh bener teh tak soal salahna manusiawi wiuhan bisa oge ingat oge lana wal pawaripa eta teh jabu sartin mah dukun jabu syarat tinu dibuang wadalah tiada umum asup kana ni umum naon perlu mencin aladila jawaja anu teu boga bojo
sama sakalo kata ladi jelema walau lima untuk buka ladi sama sekali painau senyana eta mun paring teh yas sodik soda paestu yas tuku anu bener simparin alai ke simparin anu simparin eta roin nu ngangon pijawarihi dina anggotana hatta yamala sehingga amal si mumparin al-mamurati kana pirang-pirang diparentah wayas terjun jauhan simparin al-maniyati kanu dicegah sakabe aranjeun jadi tukang ngomong sakabe aranjeun ditanya tina naonana kumaha nutu pamajikan heuh nya diri jadi tukang ngomong kumaha tu kaladen heuh nya berarti diri pas kurang tu kaladen bener hanteu tina diri na ngurus anggota amal hanteu tina perkara-perkara ku Allah diamalkeun hanteu lamun umpamana dia asa mencil tu pamajikan dirina ngurus anggota ngurus jawari dipakai amal ibadah hanteu ngajauhan hanteu kana perkara dengan Allah ditanya dia antung nama kabeh jelema teh tukang ngangon kumaha posisi masing-masing rawahu Imam Ahmad wa Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi sahih wa qala alika salam aloha mansubun bipali mahduk wujuban diwujudi takili takilah tegese takilah ngaraksaneun ka Allah ngaraksaneun ka Allah harus takwanya ka Allah takwa aja kalau 2 kali pakai tauhid laku deh pilih saya wae paina saya nisa eta amanatun amanat indak kumung warjun kabeh pamalam yakmur ibratahu bisalat palam yukmar palam yakmur gitu macam mana barisan mau pamasa malam ya'mur itu merentah si jama imra atau kawena si jama bisa sholat walam ya lamha jeung teu memurukan si jama kawena umur dini karena perkara agama pakon khona teman-teman berarti ngarugikeun teman rugi teh jama ngarugikeun teman-teman ngarugikeun kata jama sabisa Allah wa rasulullah jeung rasulullah wa kana jeka akhir perkara wa sosial dengan perkara sampun salam salah satu kali tak kalama kana saresanana dieuna kata awe hatta jalaja sehingga cadel naon di sana eta sirojul bisa lisana wa khofa jeung samar kalamuhu omonganana bayari awet teh kalau dawuh Rasulullah as-salata kana salat poe perkara para kantungan milik non aimanukum yang perang titipan kabeh latu kalipu ulang beri yang kabeh makanan perkara tikuna untuk kuaten ya malakat karena ya aman Allah pinisanya penawan sana wewe eta wanun bojongan asra untuk kesebanyakan biadikum di tangan kabeh atuhuna maka kudu ngarapkeun kabeh kata kabeh diamatilah kalawan amat Allah wa istihlatu jeung amri halal aren kabeh urujahuna kana parji-parjina kabeh di kalimatillah kalimah Allah nyata ku ngalaksakeun nikah berarti halal
cek dia ke Allah takwa kita ke Allah SWT tak ngaraksan ka Allah dina urus awewe teh amalat Allah soalnya dikirain kamu nggak tahu cuma itu merintah ka awewe kana salat teu murukan kana pangurukan ibadah karena perkara agama maka teman-teman mere rugi kata jamaah Allah taala di Rasulullah. Menurut saya itu dulu orang cek mutalim ban santri mau orang ada saya sebetulnya mau ngaji ke ngaji mau orang ada saya itu ngaji mau ke ngaji udah ngaji ada saya ngaji kepada hak je dulu punya mah bisa gitu banget tapi kalau saya tahu batin dikasih boleh kan menurut saya itu bahaya tapi mereka terlalu batin bisa boleh musuhan jadi haram loh bagi yang kerja bisa boleh kalau boleh barang haram tidak haram kemudian barang halal kabar timur tidak haram tak mudahar nanti taruh batin ke suara bang ke suara lalu tiwaran membahayakan dekat kemerkaan dulu sudah kayak ya stikernya dia mana itu ini rusuh apa belok itu penting wa qulana ngadika Allah Ta'ala fi surat Toha wa'mur ahlaka bis sholah wa'mur kudu merintah anjeun ahlaka fi anjeun ahla baitika tegas sekali imah anjeun walinika jeung kalian manjeun atba'ika jeung tegas turut ka anjeun bisa teh kana salat ay salatul khamsi tegas di waktu jeung salat wa'mur merintah anjeun kana bis sholah kana akalnya kana salat tuh. Nah salat teh pokokna ada salat pokok. Dan oge salat pokokna. Kajian ibadah nu saya tepati alsa salatna hebat, usul bagus, itu kabawa nu sajana. Tapi lamun ayeuna amalna loba. Wah, pokoknya amal loba hebat, sedekahna loba da beunghar. Pokona temanya sosialna hebat. Alakna bagus tapi salat tentara nol dasar teh ibarat angka dina ieu mah angka hiji nya so salat angka hiji mun angka mah di mana angka hiji kajen nol ke nolan tapi nol sajan 30 ngajajar berharga nol unggul nol tinggal mengos-ngos kan baru luncat tapi kajen ting angka hiji kan hiji nolak berharga hiji nggak usah nilai hiji sok yang ke hiji di dia ayat nol hiji di dia jadi seberapa 10 tambah nol lah 100 tambah nol lah 100 nol lah Kasa puleh, wah loba tuh. Tangkai ke sholat, tamaku sodako, tamaku zakat, tamaku puasa, waduh, di double ancelah hebat. Tapi sholat, tapi sodako, puasa, dan itu syarat mengaji, syarat nol kabe gitu, punya ngabrik nol bisa. Tapi sholatnya hebat. Nu sajana uhan masih hebat orang ka hiji. Jadi tah, surat ibarat angka hiji kajen teh wanolan berwarga. Tapi lamun salat teh bener, kamu bari tara. Loba mun sajana mah hebat. Nol wungkul. Tajong teh borosot berat-berat berarucat. Geusnya. Tapi ka hiji mau bisa tajong nyocong ka hiji dalam pom. Dituar ngeluh kayak sepotong dia ngergana pada berenang hebat pokoknya makai jema itu makai jangan angka jema itu jelas penyampurnanya angka hiji di dia tuh angka sarapan jadi
18 dituna 15 kalau hiji jadi 11 pokoknya maya ini lain terus kali itu ya dituna kemudian dituna di video 100 jadi 1100 ini ngaloban buki tuna dia loba buki ngabadagan kayak gini teh nilai nanti dituna lah di dia ya 1000 jadi 1 juta jadi 11 juta tuh ya jadi ngalobaan asa hiji aja di dia dituna ya 1 juta ya soal di 1 juta di dia tak atau ini nilai jadi ngajrengnya karena 10 juta dan saya 11 juta tuna 20 juta jadi kumaha jadi 120 juta hebat tuh nilai sholat itu ibarat itulah tak sholat mah kumaha mun hayang ngagedekeun tina eta sholat kumaha ada kita menaik apa amal ku sholat tunaan pikiran sholat hartina selekeun kana sholat tuturkeun ku amal saja di mana ke sholat itu nanti sholat berpuasa sholat tapi kan kanjeng Rasul waktu Mi'raj kapan diberi pokok kepagawean sampai siapa tinggi sholat tuhnya semua kita dulu sholat lain kajian jalma hebat amal sejena seperti sholat nilaian kalau tidak sholat 0 semua mentak ayah hiji tamu ka bumi yang berkenaan penting macana jalma mah bener sarupa teu sholat oge puguh jalma teu bener nu teu sholat mah mending keneh cenah bener jalma mah kajian teu sholat oge dijungkir nu kitu mah pikiranna odong jahul bodoh puguh jalma teu sholat teh teu benernya ieu mah kajian bener kajian ting cenah bener jalma mah kajian teu sholat kumaha teh pemikiran teh jalma bener teh termasuk jam bener jam sholat matak muga-muga cenah cekolot teh dungakeun putra pun sing saleh sing getol sholat panen kajen teuing jalma disebut bener soleh cek babahasaan ukur sebatas balik nyaba merek rokok ke kolotna memberikan baju di lebaran merek sandang pada ke kolotna ngebiayaan tapi tara sholat itu termasuk lain jamaah soleh itu soleh karena nu kitu mah karaoke waleh tapi getol sholat mahanana ngaji getol sholat getol kakolot hebat anu gitu soleh kajenting kitu soleh daripada main antara barang mereka kolot getol sholat nangare kurang soleh dari boga mikirin itu boga mana penting mah mereka halusan kena hati kolot lah mereka bungan kata kolot kita barang mereka nya kalau mereka bungan kata kolot itu termasuk soleh asas kalau kita ngaji sing sholat ngan sholat mau bener deh itu ngaji mah dah bisa sholat berarti mengaji kurbi kapakat makjur sholatnya mimiti sholatnya mengusah cepiki terus kudu kabul tapi kudu makbul cek ilmu tarekat tasawuf kudu makjur ikhlas cek ilmu tarekat cek ilmu iya kita tasawuf kudu ikhlas atur hati sing ikhlas ikhlas terus maju kita kudu sah kabul maju tapi lu kiki tarekat saya tarekat yang pentingnya kuliah ini misalnya anu sakit nabi kalau nikah lajaliku Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad teruskan Allah subhanahu wa ta'ala ada kejama bidan bi domu dosa itu deh mijarati ahlah tina ngabodokeun ahli Muhammad kapantasan Allah kayak jalma nu sok dosa nu gede dosana ti nu sok ngabodokeun ahlina mata panghebatan jelema nu sok minterkeun ahlina minterkeun teh bisa minterkeun nyareatan supaya pinter kulita ngaji kulita ibadah nyata salat hanas derna nama kumaha iradah Allah kita ngaji teh urang lain berarti hayang pinter syariat mentak napakan ieu mah ada kabodohan syariat hanas derna kumaha Allah nu ngesakeun asalnya
Ulah ukuran PK komong ukur. Di komong ukur datang ngaji tepugu. Itu mah tegelkan hak aturan. Siknya bisa jeung teu Allah anu ngamisakeun. Allah anu menterkeun. Geus nya mah teu bisa wae geus mah. Dalam mah tuh. Ulah PK aduh aing kumaha teu bisa wae teu sasa. Ibnu Hajar 40 tahun teu bisa bismillah acan. Cerita bermaksud mah teu bismillah acan teu teu kamungang bisa sagala we pokok bismillahnya we. Maksudna kitu meureun teu ka jero pisan teu bisa lah. Akhirnya putus asa mahanana. Ceritana ya. Mulang we lah di pesantren teh. Lewat gunung di Arab pada tegus gunung kurang ya. Korala kurang lewat gurun pasir belah kitu. Aya datang ngajaran cai keur ngecelak ningang batu keureun anu teh. Nah eta cai ngecak kana batu sakit tuasna kate ngecai anu sakitu. Naon teh? Oh tenaga jadi cair nya. Tenaga anu sakesta. Kok eta batu pot kelegok jero. Di pikiran kumayahanana talaah beda orang pinteran tapi lain pinter gitu, ayo sengaja mana bodoh murid ceritana. Sabar apa perlu tanam mana aja? Ya orang mau kapan ada itu mengajarkan seruan imam. Kalau sebagai imam tarjah, mustahid tarjah, mustahid patah kan. Nyala eta cai ningkangan batu, mungkin kalau kok cek payana oh ieu teh meureun batu teh pangna legok teh katingan kau sebab kulila. Atuh ya kau ulang aja 40 tahun lila tuh berarti baru sampai sauge balik deui ka kobong ceuk deui pada jadi usai tarje nu Said patoy na beta Ibnu Hajar jeung Muhammad eta itu tukang nutil kitabnya saumna eta Ibnu Hajar wae nya Muhammad urang guruna eta da kitab pikir anjeunna kontenan sakitu teh kitu asalna tak kurang kabirat sama birat ke saya geng butuh bisa bro baru 40 tahun kurang 4 tahun bandingan anak namanya selesai naon ya tetap tulis zamannya alakai enggak ini teh kainal ilma ila pisitatin tu kain dari sini bulgotin tulis zaman kenes dina utalinya ngaji teh zaman di antara yo kalau saya gosan, nyatu ngilawat ke titung kene, senang piacara oke, sebalik, inilah. Kalau kita hilang aja teman tak kerja bayar oke, tiba-tiba dari aja. Aduh, hanya kalau saya nak kadang-kadang para pagen ya, ngaji cek mulai meningkat, karek nyedot, karek semangat di para pagen, akibat tiba tukeun berenana burusuh teh aku bakat tingges katulengan di kampung ya, sampai bisa tuntun ngaji. Harunya, ya balai untuk keluar tidak ngaji deui. Da ngaji kada koleng sekolah papan hese bisa gancang leungit terus sekolah. Tapi geraranjeun hese bisa ge, geus bisa teh nampel. Kamu bari bisa mah nampelna lila ai sekolah kieu beda hese bisa gancang leungit. Keur mah hese bisana leungitna gancang. Aduh, geus malu. Nah sababna pakojot dina otakna oge. Terus pegegelak jeung pangabutuh dapur, jeung pangabutuh biaya anak, jeung pangabutuh wow sarupa. Itu ini pegegelak esuk teh nengtet. Ilmu saeutik kapacrangkeun kebutuh taasi, kapacrangkeun kebutuh asin. Aduh, ribet tah kitu sih mata pengpeng karya keneh. Santri keneh nya aduh. Bener-bener. Kulo kesah. Batur ayeuna ti barang sekolah teh untuk pesantren. Langsung ke kota, urang ke pesantren, sok balap jeung urang. Paheula menang loba. Ngan mau sarua lobana, itu mau loba dunya, urang loba ilmu. Tapi na akhir ke ujungna sok sanu heula, nu ti heula kitu. Anu tinggalin lupa nang ya. Gitu. Heula naon? Heula nu tinggal wae. Wayu kali ucapan awal umah ai kayutan perkaya temun cuma teh perkaya biro joli kalaraki yaumul kiamah ahlu alina ora duhu anakna
Wayakuna jangan dika ya ahli kabeh. Ya Rabbana hudlana hakona min hadza rajul fa innahu lam ya'malana umur dinina. Ya kuno dari kaya ahli. Pangheulana anu kawitan cumantel kana nu cumantel ka lalaki teh kiamah teh ahli. Tahu ahli pokoknya nyerang kita urang. Jeung anak muka anak. Ya kuno ngadi kaya Allah jeung ahli. Rawadu bagawi sadaya hundana muga ngalap Gusti sadaya hakona hak abdi in hadza rajul ti jalma ti lalaki ti bapa ti indung ti awe paen usahanya eta ahli lam ya'mal teu mere nyaho ka kuring sadaya esanya na ieu rajul kitu nya teu burukan ka kuring umur dina kana perkara agama kuring sadaya kitu wakana kaya ni rajul yat amanah karena mereka misalnya haram bakal haram orang lari kuring lamu teu nya kuring payudhu muka ditenggel ala kasbil harami payudhu muka di siksa ala kasbil kasafaram hatta yata jaro sehingga morotol lahmu dagingna isirajul payudhu muka di siksa isirajul gitu ala kasbil itu kasafaram hatta yata jaro sehingga morotol merucut lamu dagingna isirajul semua ada bukari keritus ngalungkeun kasirajul ilan kasirajul aduh nabi dari itu awas jangan coba-coba dewa rasul teu cumanten Allah teu teu nibakeun Allah teu pati-pati nibakeun Allah taala ka eta jama kalawan dosa nu gede tinggal bodoh ahina dawanana diucapkeun kawitan pangacumantel ka hiji jaman kiamah hiji laki hiji pimpinan hiji nanti teh kepala pokokna mah boga itulah boga wibawa boga kuasanya dina bidang masing-masing ka ahlina tak ka anakna tak ka anak buahna tak ka mamu kuat bukan mah begitu amanah begitu kumaha hak teh bukan hakna kita bakal kitu tah ngarucap bawahanna teh ya Rabbana hudlana hakona duh para sadaya abdi rek nuntut kan hak abdi kaya sirojul kaya pimpinan kaya kubu kaya camat kaya bupati kaya bapak kaya kitu teh urang teh bakal urang sarua ke ku anak ku ahli pokoknya tuh hakna mana hak aing ya wajib sana ku anjeun ayeuna kaula geus waktuna nu hak siri dengkelingkeun diharapkeun si dengkek siri jejak itu mah tak hati-hati ayeuna kudu dibereskeun dinya aduh sok beringkak hak anak kieu sagala cumpuran hak pamajikan hak sagala mending kena sorangan teh mending ditanya ti hak keberbedaan kayaknya sarua ku amalna bener teh amal teh bener tuntut hak ku amal teh sarua teh sorangan teh anak kitu kuduna punya hak masing-masing, punya kewajiban lu pada hak masing-masing gitu. Karena hak yang kudu cemperanana gitu. Dina itu sanya na isirajul teh. Sanya eta nah gitu teh. Membuka hak teh. Nyarita kuring teh teu diburukan kuring. Kana perkara agama kudu sadaya. Kayaan sadaya diberian kuring teh ku perkara haram. Rajin kulit tapakahan cek anak teh cek pamajikan ku perkara haram. Aya bisa teh nyaho. Katanya gitu kok. Gusti, abdi teh diberian teh barang ku perkara haram. Teu nyaho kuring mah teh haram teh halal teh nada. Kadang-kadang diberi paraban ku sakit kuring ku bapak kuring suka teh haram nang maling menang korupsi menangkan tek poe. Anak kuring nutur hak kuring mah terido kudu ka neraka. Da kuring mah kete gara-gara paraban ku bapak barang-barang haram. Akhirna ta digebruskeun tah eta jalma teh tina kasab haram teh sehingga dipurutulkeun dagingna kana merucut langsung dialungkeun kana neraka. Naudzubillah sumanaldu bila mata kurang bisa ngaji sing peraturan hukum
Mun pasti loba ameh bisa melaksanakeun boga mana ilmu manfaat. Ilmu manfaat teh ilmu marifat. Ilmu marifat. Kadapi Jawahiri Syekh Abiles Asmarkodi cekap sakitu dari pengosan nu waktos ayeuna. Qala bisawab pasun sane bil kuki jawaji al wajibati ala jawjati.